Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda lin-nasi kaffah wa anzala 'alaihi al-Qur'ana lin-nasi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi allazina qamu bihifdhish syari'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Wa qala al-ulama fi kitabihi wa'lam anna al-i'tina'a li maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dhalika yahsulu bi it'amid dha'am wa qira'atil Qur'an wa dzikri qasaidin nabawiyyah. Hadratil mukarramin, para asatidil kiram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para kiai, para hujjaj, para sepuh anu teu tiasa ditataan ku sim abdi hiji perhijina namina. Namun insyaallah teu mengurangi rasa hormat beserta takzim sim abdi ka para guru, para sepuh sadayana. Sim abdi teu tiasa masihan nanaon kanggo marantena iwal ti doa. Sanaos bari jeung mintul doa sim abdi mun diaminan ku jamaah sakieu mah seueur pamugia ku Allah diijabah. Amin. Doakeun ku urang sarerea muga-muga para sepuh-sepuh urang, para guru-guru urang dipaparin yuswa anu panjang tur barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga bisa nyaya, bisa nuduhkeun ka urang sarerea kana jalan anu lurus, jalan anu dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbana. Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka tim sound system. Kunaon ieu ngomong teu ngeunaheun kieu ya. Ngomong di dieu kaditu angel kadengen. Ancul-anculan. Masya Allah. Enahkeun tukang sound. Ulah make eho coba. Ya asana ieu paneuri datang na kaditu ngomong di teng kaditu ancul-anculan.
Ya Allah, di jalan berangilnya. Cuan ieu tukang soncan dibere rokok ya. Bisingah aja sawarana dipencet setik. Nu ada rokok geus aya rokok Kak. Kopina nu ada. Atuh nya moal beres urun sana. Tukang son tempat diberes mah engke eueuh rokok dikucek-kucek sawarana mah. Kehilap sim abdi nyangkakeun hormat bil khusus ka aparatur pemerintahan dimulai tingkat atas sampaikan ke tingkat bawah. Coba tadi ieukeun pas masa kedeknya. Anu mana alhamdulillah Bapak Lurah hadir, Lurahna hadir Bu. Pak Lurahna aya. Teu hilap ka Bapak RT, aya RT na aya. Khusus doa ka Bapak Lurah, doakeun ku urang sararea muga-muga anjeunna dipasihan kalancaran pikeun ngabangun di desa urang sadayana. Amin. Khusus ka Bapak RT urang doakeun muga-muga RT nu aya di kampung urang dipaparin kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naon nu mantak RT kudu didoakeun sabar ku urang kabehan sabab lamun dilelekan dengdengeun hirup jadi RT hirup pang capekna hirup pang ripuhna pamaidoan pang lobana tapi gajih pang eueuh akur-akur sabaraha gaji RT di dieu nyahoan non RT kabeh gitu 300 ge jarang turun makana pamajikanna ge sok kuru bebiasa lintuh tak kuru lintuh alhamdulillah Allah syukur airing tuh coba gelelekan kurang dengdengen hirup jadi RT naik kumaha teu ripuhna jol beas raskin ti pamarentah sok aya raskin ka dieu aya mere ongkoh diraskin-raskin heunek kana huluangan atuh beas mah beas we ulah diraskin-raskin ya buktina manu mareunang nu sugih ge terus bae jol beas raskin datang ti luhur nu ngabagikeun RT anu teu kabagian masyarakat nu dihewaanna mah padahal RT mah hayangeun kabagian kabeh jol deui aya duit ti pamarentah sumbangan duit naon-naon buah kurang pati apali ngaranna aya nu teu kabagian masyarakat pasti nu dihewaanna mah ting torek ting kubating di kampung huni aya nu maling kotok kapanggih nu malingna diuruskeun di imah ting torek ting kubating aya nu reuneuh jadah di kampung urang kapanggih nu ngareuneuhanana diuruskeun di imah padahal RT teh ilu ngabuatan teu naon geus hirup jadi RT luar biasa mantakan dengdengeun ta RT lamun mengundurkan diri rata-rata na hesek niar gantina bener dicalonkeun nu ieu ngomong endung teu hayang amat cenah nu ieu dia bae cenah buruk lain teu sanggup naon sababna pangripuhan tapi sanajan bari jeung kitu dengdengeun urang doakeun ku sadayana muga-muga RT nu aya di urang sanajan hirup pangripuhna hirup pang susahna pamaidoan panglobana tapi muga-muga demi ngaheuyeuk dayeuh ngolah masyarakatna di kampung urang muga-muga sing diseueurkeun amal kabagusanna mah pikeun sampeureun anjeunna di alam akhirat amin hidup RT hidup RT atuh hirup di samona Masya Allah pasti namanya kuluhungna ge aya nu khusus di RT doang namanya mah teh geus dibelaan ongkoh ya teu hilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus
ka para panitia penyelenggara PHBI peringatan Hari Besar Islam dilahirkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususna masyarakat kampung Huni Pangkalan anu parantos ngorbankeun harta, ngorbankeun tanaga, ngorbankeun pamikiran demi terlaksanana acara dina danget ayeuna. Muga-muga segala pengorbanan anu parantos dikorbankeun ku urang kampung ieu ngajadikeun amal kasayan geuseuh sampeureun urang sadayana jaga di alam akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Tehilap sim abdi nyanggakeun hormat bil khusus ka para bapak miwah para ibu sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat anu mulia mungguh Allah, wa ima anu teu nampak hadir dina ieu tempat anu ngupingkeun cariosan sim abdi kum kasadayana sangat dipihormat dibanggakeun. Muga-muga dina riung mungpulungna urang sadayana dina danget ayeuna mieli dilahirkeunana junjunan urang sadayana bil barokah urang ngarayakeun muludan dina danget ayeuna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga urang sadayana ulah wakadi mautan ku Allah sehingga urang sadayana bisa zarah heula ka kota Mekah jeung bisa zarah ka kuburan Nabi nu aya di Madinah. Amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ma madha ya wasi'an karami waghfir ma madha karami ya Allah Rabbuna Rahman ku berkahna maulidan mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah mugi Gusti ngaijabah bisa zarah ka Madinah. Sekali ya Rabb Mustafa balik waghfir ma madha ya karami waghfir ma madha ya wasi'an karami. Amin ya Allah ya Rabbal abdi sate acana lumangsung nyarita pada naros heula ka ibu-ibu rindu ka Nabi rindu bu rindu ka Rasul urang rindu alhamdulillah hoyong bisa zarah ka makomna nu aya di Madinah hoyong jacala lager kayang mami urang dia geus boga duitna eta masalah Pak lamun hoyong bisa zarah ka kota Mekah jeung ka kuburan Nabi nu aya di Madinah duit can boga
putus asa ulah seueurkeun bae ngadua ka Allah Subhanahu ngeun maca doana lamun di imah mah ulah gogorowokan ulang tadi naon sababna kanu jaya disikadengieun ku pamajikan urang nu cerewen salaki ngadua muhna mah jejeritan ya Allah ya Rabbi hayang bisa berangkat haji Gusti si pamajikanana di dapur boro-boro munah haji tolol cenah mah anak kitu jajan ti kamari aya nu sok itu pamajikan nyamplangkeun aya loba masya Allah kadeus si potongan aja ku kieu bae ieu kula sok teu timur tak kabikang zaman kuari ku panitia muludan diatur ku tokoh diatur urunan mulud teh aya nu 500.000 aya nu 300 aya nu 200 aya nu 100 aya nu 50.000 dikelompokkeun meureun di masyarakat salakina meureun muhna mah keur aya taufik jeung hidayah ti Gusti Allah anjeunna nyokot nu 500.000 balik datang ka imah bebeja ka pamajikan neng ayeuna bapana ogo ieu cenah kakak muhna mah urunan mulut milih nu 500.000 kumaha cik pamajikanana heh kanan eueuh nu leutikeun ti kitu atuh aya cenah dak nu 50.000 ge atuh nya ku polongot Allah nu kitu dusun Allah lain milih nu 50.000 aya nu sok itu aya masya Allah pantai nyamplangkeun samplang pan eta kana tujuan salaki kurang disetujui ku pamajikan panglajuh berpenyakit asma nang rosa masya Allah makana sok aneh kabikang ibu-ibu zaman kuari dengekeun cager teuing mun dicare kanan ku abdi teuing moal hewa moal balik ti heula mun ibu-ibu sanggeusna dicare kanan ku pangajian sim abdi kuari ngololos balik ti heula doakeun urang muga-muga dipangyandungkeun siap Bu, ibu, aneh sim abdi. Naon aneh nak Kanur Jaya pengajian zaman kuari rata-rata pinuh ku ibu. Dibandingkeun jeung bapak-bapak zaman aku ibu-ibu leres. Sakriahanana bulananana rata-rata ibu-ibu mah lobaan. Kompak ngajina. Ngeun ibu-ibu mah biasana kompak pengajian dari mana eta kana dahareun tereh beak kadang-kadang pan kondangan teh ibu-ibu mah dibawa tas ini keur meleng mah mah disarelekeun maka jauh ya sumpah ayah sok itu ayah lamun dahareun teh hareupeun bapak-bapak rata-rata na atuh awet naon sababna kieu mergul bae molor masya Allah tabarakallah dalam pengajian rata ibu-ibu dengan loba kompak ibu-ibu mengajina der ka barat der ka timur muludanana kompak sahriahanana kompak ngeun melenget pula boro-boro ku perjalanan ibadah nu ieu nu itu teh ka ibu-ibu ngaji kompak ku kompakna aneh nu tukang ngalunjak kanu jadi salaki mah ngalunjak bae nu tukang nganyek-nyek ka salaki mah nganyek-nyek bae nu tukang nincak hulu salaki mah anger nincak hulu salaki bae ya bapak-bapak mah repeh lah ulah ya tenang lelaki ibu-ibu
Masuk. Jeung datang ka imah saya ku bapak-bapak ulah diroros-roros teh ulah. Sarmina, kan yang ku dia cadikan kan udah. Ulah dikitu-kitu lah. Engke bari ngalieung teh manehna cening ku ieu. Pasea juga urusan. Bu. Ibu. Hoyong asup ka surga hoyong. Bu, lamun ibu hoyong asup ka surga sajabakna tina ibadah ka Gusti Allah wayahna kunci anu pertama ibu kudu taat kanu jadi salah. Lamun ibu tos beres salat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Salah ibu ngagoroan. Neng, bapak mah hoyong didamelkeun kopi. Eta maca Quran teruskeun apa ulah? Teruskeun ka ulah. Ulah. Dendengan. Pangker maca Quran kanu jaya digoroan ku salaki kudu disotkeun sot. Adenge. Kopi. Yeun heula kopi karak geus beres yeun kopi nenta izin ka salaki Kang abdi mah hoyong nganggeuskeun Quran mangga cik salaki karak teruskeun. Naon sababna dengeun Bu? Lamun ibu teruskeun maca Quran lain ngahinakeun kana Quran eta maca Quran hukumna sunnah neangkeun salaki lamun digoroan hukumna wajib lamun ibu teruskeun maca Quran berarti ibu nyokot sunnah ninggal wajib maka perkara wajib moal bisa katambalan ku hukum sunnah berarti sanajan ibu maca Quran mun digoro ku salaki wajah nalesotkeun maca Quran teangkeun heula menjadi salaki. Uyuhanana bosok urang kapanggihna teh dipangaji. Ibu lamun hoyong ibu asup ka surga punten tempo akhlak Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijah istri Kangjeng Nabi anu pangsepuhna cik hiji riwayat cenah ibu Siti Khadijah teh jelema beunghar pangsugihna di kota Mekah Siti Khadijah bahkan cik hiji riwayat Kangjeng Nabi samemeh nikah ka Siti Khadijah pernah ngadunungan ka Siti Khadijatul Kubra. Tapi Bu, cenah eta Siti Khadijah sanajan jelema beunghar, sanajan orang terpandang di kota Mekah, tapi setelah dijadikan istri ku Kangjeng Nabi, taat jeung patuh kan jadi salaki luar biasa. Cenah ge Bu, Siti Khadijah mah lamun Kangjeng Nabi calik di luhur kursi, Siti Khadijah telok daekeun calik di luhur, tadi piwarang mah nemah calik dihandap ku saking takdim jeung hormat kanu jadi salah. Ari pamajikan urang mah lain ki salaki mah ngadapang dihandap pamajikan urang mah wanian diuk di luhur kursi bari ucang-ucang meh benung sukuna asupan ari yang irung salakina aya nu kitu dikang di dia aya potongan aja. Laju cenah ge Siti Khadijah malamun Kangjeng Nabi teu can tuang, Siti Khadijah moal wantuneun tuang mi heula anu jadi salaki. Aya pamajikan urang Pak. Diajak dahar ge ku salaki, hayu neng dahar, hampura ka Nabi marada teu ngaranna heumbeuteun. Teu ngaranna heumbeuteun, teu meureun sia tah nyatu geus 3 kali ya. Nakel dina dulang dikutrakan direresan teh apuraes ngaranna aur uyah atuh nyatu eta sakali kadua ngasakkeun deungeunna asak deungeunna diasaan make kejo di bae dihuapkeun 2 kali katiluna manehna mana ngahuapan anak ngahajak gede niukna nyesa dihuapkeun di bae 3 kali
turuk-turuk nu mawa bingung pamajikan urang medeng-dengen teu pula dana batur muak beda hareupeun salaki wani anu sok wani muak beda hareupeun salaki aya kabeh aya sanggeus ngamuak di hareupeun salaki pamajikan urang malain geura menta hampura tak ka salaki tamkolak kalah neuleuh banget bau celakanya ada tesarminah lah gitu Gusti waktu makanan kula sok kaheuleuh bekunani pamajikan tikang kalarieu zaman kuari setelah dipikiran dan dengan horenganan mah moal wani pamajikan muak di hareupeun salaki lamun salaki telok nyontoan muak di hareupeun pamajikan Atuh, urang tekanan di pamajikan di bekokan di belakuk deunya. Rek kumaha neng lah, diendah-endah yang mau sabar keluarga bekok kabeh urang. Iwal di jampena paling nageh urang mah siling hampurakeun dosa antara salaki jeung pamajikan samemeh paeh kadituna sugan mudah-mudahan teu aya beban jaga di alam akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dia pun terus sampai ke jam berapa ngaji? Jam 2. Waduh. Mantap modal pulang jam 2. Ini mah diulang dia karena ngajinya. Sampai ke jam 2 masih siap keneh. Berarti urang dia ahli ngabohong. Gua aing sampai jam 2 siap ti gua. Atuh jempling barariknya. Tadi kayaknya seleknya sekeng bae pan ieu. Yang mindah-mindah suku ti dieu ka dieu. Ti dieu ka dieu. Geus babaraha kali kadeuleut tadi ge. Lemper yang cenah geus lemper di suku. Atuh hayu kurung ingkang cenah urang atuh ingkang ka mana jeung izin. Tadi geus penting kucuis bae kadeng yang bari lewat. Sim abdi naros kadang dengan sadayana ya. Kahartos saya Nabi Kartos. Kartos tak? Kartos. Si guru lamun ngaji ditanya jamaah geus kahartos geus ya. Wah bisa ditambahan loba teuing teh. Coba ditanya deui ya. Kahartos teh can ya? Can. Hah? Can. Can. Si guru lamun ieu ngaji geus setengah jam ditanya jamaah teh kahartos bae mah tinggal. Moal kahartos kahartos ya mah. Kumaya geus kieu teh kumaha pula bae nya. Ieu mah pula mah dalah terus-terus gawe geus mau pomak teh kurang ngeureun bae. Naon sababna boro-boro ku bapak-bapak jeung ibu-ibu pula mah sumpah bae. Sanajan ku pamajikan sok ieu mah terus geus mau pomeureun. Ibu kumaha geus mau pomak kan? Suruh gitu